aya duit paling banter gitu pamajikan nya pantes saya tik menang jodoh di bioskopnya loba belut mah ayana di balong atau di sawah asin ayana di laut bagja jeung bahagia teh ditareangan ke sararea teu beunang lain beak lain Allah nu korep tapi urang sorangan teu uninya di mana lemburna di mana kandangna bahagia semua di mana tuh pokok jali bagja jeung bahagia mah ayana teh dina karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala hari jelema nyangka bahagia teh ayana dina duit nu matak dugu lupet nyawa ngala duit mah teu dipilih halal jeung haram asal menang duit kan loba jelema nu ngomong kalepasan wah sagala ge pokona mah duit kan gitu malah ke santri sok kalepatan ngomong agama ge mah maju teu make duit mah ibadah mah jalan teu make duit mah istighfar deui itu jelema iman Islam dugu lupet nyawa ngala duit ka ditu ka dieu menang duitna aya nu menang aya nu henteu eta nu menang duit kira-kira aya bahagiana atuh saya sih loba duitna eueuh bagja jeung bahagiana